Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Rawun Mabuaran. Ayeuna bagian anu ka-5 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Supriyatna N. Sabah ti palihan Sumedang. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Rawun Mabuaran bagian anu ka-5. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simutna, pagaan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dung dung tes. Urang tinggalkeun heula kaayaan si Rawun anu keur ngareureurkeun kacape di leuweung nu aya di wewengkon sagala herang. Ayeuna urang caturkeun deui kaayaan di lembur Cikalong katut wargana khususna Mang Jantuk sakulawarga. Kulawarga Mang Jantuk kacida bungahna ku kadatangan kolot-kolotna nyaeta Bah Usman jeung Ambu Elin. Tetangga Ki Jantuk oge milu ngabageakeun kana kadatangan kolot Mang Jantuk. Kulawarga Mang Jantuk bari sakalian hayang apal ka Bah Usman jeung Ambu Elin anu kawentar zaman keur ngarorana numutkeun carita kolot-kolotna baheula. Nilik kana keuretan beungeut jeung dedeg pangadegna Ambu Elin mah asa taya robahna ti ngongora nepi ka kiwari anu umurna geus kolot. Kawantu awakna bodas bersih, panonna semu sipit, irung mancung, gadona endog sapotong, waosna gula gumantung. Pantes ari kitu nama. Eukeur mah apan Ambu Elin mah aya kokocoran ti Tionghoa, kata mah ninggang ti jalma salieuk beh. Ambu Elin mah tara ti suksruk ti dungdung keur neangan beas saleter, hirup cukup cicing di imah. Mun aya kahayang tinggal marentah ka babu jeung ka bujangna nu aya genep nepi ka 7 urangna. Manasina urang lembur anu teu boga mun teu ngoprek teh moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakeul, hirup koreh-koreh cok.
kadangkala kudu jadi bebetek aya dina parentah Curug Batur. Apan komo nu marentahna jalma beunghar anu gede hulu mah. Mun sakalieun marentah gawe kanu teu boga teh nunjuk oge tampolana ku indung suku bari sumutna ngawak-wak. Mun marentah teu cukup ku sabalen kudu ieu itu cokot ieu bawa. Can anggeus nu ieu nu itu kudu dicokot. Tah mun mireng manggih jalma beungharna samodel kitu teh lain kudu dituturan, lain kudu diturutan, tapi sakuduna pada ngarantep. Kajeun teu manggih remeh sacomot, tibatan kudu jadi kekeset jalma kitu mah. Keun antepkeun sina karasaeun ku tulang beuheungna, paehna oge tong dibaturan, sieun poek. Geus we atuh milu jeung ambu parindah kana nggoraknya. Alukanan geura aruruskeun usaha nu kolot teh. Pabrik tinun nu ti wetan, pabrik aci pek uruskeun ku anjeun Jatnika. Oge atun anak ama bisi hayang nyieun usaha sejen prak keur modal mah ke ku ambu jeung ku abah dibantuan. Cek ambu Elin nu diukna meuni rapat jeung bujur Bah Usman. Pan kitu ambu Elin mah tingorana oge tara daek pajauh jeung nu jadi salaki. Bah Usman milu mairan kana caritaan pamajikanana. Nya jang Jatnika mending pindah we ayeuna mah bareng jeung abah di Nanggora. Ke urang nyieun sasaungan sisi lapang. Geus kurang ayeuna mah tanah Mang Anip deh geus dibeuli. Lega aya meureun kana 50 batana mah. Jeung deui geuningan teu aman ngumbara di dieu mah. Incu abah memehan tiwas lamun. Lamun naon abah? Jawab Bisalmi alias Samiatun anu sok disebut Atun ku Abu Elin jeung ku Bah Usman. Bah Usman tenembalan sabab sok sieun kapapanjangan ngorek-ngorek kejadian peuting kamarina. Basa jangmud incuna nu diubaran ku Bah Usman ku cara aji metu sukma nu teu kaciri jeung katangar ku sararea oge. Bah Usman gancang nyalenggorkeun obrolanana kana hal anu sejen. Nya lamun teu ditangdayungan keneh ku Gusti mah buah mantak kederusan panyakit incu abah teh. Kitu ceuk Bah Usman. Tatangga Mang Jantuk jeung Bisalmi nu araya di imahna Mang Jantuk meuni olohok kaget barang ngadenge caritaan obrolan Ambu Elin jeung Bah Usman ngeunaan Mang Jantuk jeung Bisalmi anu dititah pindah ka Nanggora. Kagetna tatangga Mang Jantuk lain soal kudu dititah pindahna, tapi geuningan sing horeng teh Mang Jantuk oge Bisalmi teh lain anak jalma cacah kuricakan, tapi bener paingan cek beja yen kolotna Bisalmi teh jalma cegud di Nanggora. Nya tutuk Kang mending bener mulih dewe ka Nanggora. Tibatan di dieu teu nimukeun usaha mah tiba ngandalkeun sawah 70 bata mah apan can nepi ka panen deui oge geus beak manten ditutuan jeung dalahar. Cek Mang Ucen sobatna Mang Jantuk nu salila 10 tahun ieu sosobatan milu nimbrung kana obrolan kulawarga sobatna. Jatnika alias Mang Jantuk nu tieta tadi ngabetem wae teh milu nyarita. Sanggeus Mang Ucen milu nyarita jeung Bisalmi mere isyarat sangkan manehna daek balik deui ka Nanggora. Nya upami abah sareng ambu teu kaabotan mah mangga teh teuing abdi mah sejang ngiringan we. Nanging hapunten abdi mah batan sakieu kaayanana. Sok sieun kalah ngarepotkeun sepuh bah.
Ambu, cek Mang Jantung nyaritana bari luk tungkul semua era. Geus lah, pokona isukan mayu urang bareng sekalian baralik deui ka Nanggora. Keun sawa mah ditah diuruskeun we ku Jang Ucen di dieu nya. Imah urang ruag isukan pagedoma. Cek Bah Usman nandeskeun caritana sangkan anak minantuna marilu deui ka Nanggora. Sedangkan Jang Emud mah sarewe mending ngagebra tibra bari dihihidan ku ninina ku Ambu Elin, ambu kolot kalapa nu angger demplu tur geulis wae. Caturkeun kayaan di imah Bah Aok anu geus katilu peuting ieu. Bah Aok lamun sare teu daek kreup rek dahar kalah ngahulang. Gawena beurang peuting ukur ngenyotan padudan jeung minuman cikopi menit tuksal taya eureunna. Kitu nama pantes Bah Aok teh. Sabab hatena asa kaduruk, ambek nyedek tanaga midek. Kahayangna teu kalakonan. Hayang ngabinasa anakna Mang Jantuk anu ngaran si Mudea teu bisa. Matakeun warjit lain teu mati, malah apan Jang Emud nepi ka sakarat kadal, meh-mehan kapoosan nyawana. Lamun seug teu kaburu katulungan mah kudu jadi akina. Si Edan kurang ngajar deh. Piraanan budak bolon meni hese modalna. Da cek beja masih muda cager ku sorangan cenah aya nu ngubaran. Aduh, sugan Edan eta budak kamari sore teh sakitu geus utah getih lalambaran ngatik kudu bisa hirup deui. Hayang nyaho sakali deui mah ku aing rek dikirim warajit anu jiga kamarina. Modal sia Mud ayeuna mah deuleu kojo rasakeun sia Mud. Kitu cek Bah Aok inyana noroweco sorangan. Tapi da puguh nyaritana ngagerendeng. Sanajan alon oge angger kadengieun ku pamajikanana anu keur ngelapan kaca lomari. Naon Abah rek ngirim warajat deui ka si Emud? Yeuh, ulah Abah sia mangkaning cenah ayeuna teh keur kadatangan nini akina si Emud teh. Jeung deui kawas anu teu nyaho wae kana lalakon akina si Emud. Apanan urang oge kungsi ngadenge cek beja. Akina si Emud teh urut jawara satatar Sunda, jawara pilih tanding cenah. Cek Maono pamajikan Bah Aok nyaram ti dituna mah ka salakina. Tapi lain ge Bah Aok atuh ari kudu beunang dicarek ku pamajikan mah. Batan ngaguguma kalah buncelik panona. Menit teu sirikna bijil kabeh matana oge jiga rek ngajol. Ngajedog ieu mah deuleu kono. Ku baing we deuleu. Dihakan teu burung. Dihakan teu burung ku aing mah rek jawara-jawara oge deuleu sia. Moal sieu dewek bae sia kono. Cek Bah Aok nyaritana meuni hao. Urat geunggerongna meuni ranteng jiga rek pegat. Tabuh 2 welas peuting Bah Aok asup ka seepen goa. Geus nepi ka goa Peksila yang hareupan padaringan. Bah Aok nyokot parabot mangrupa pesok anu rubakna ukur segede daun euri. Panjangna tibang 2 buku curug. Pok kadenge Bah Aok nyarita kana eta pesok. Nyai, bantuan ieu Abah. Pangramuzkeun pejitna si Emud. Pangnyocogangkeun bayahna nu ngaran si Emud anakna si Jantuk urang dieu. Rengse nyarita kitu pelesat. Aya nu kaluar tina eta pesok mangrupa haseup hideung. Cilegedeg. Haseup teh ngacirim jadi makhluk awewe pikagilaeun. Beungeutna kawas nu pinuh ku borok meuni bulacak boleger.
bulacak bolager berem ku getih anu pacampur jeung nana. Buukna ngaram buwek meni gimbal, cirihil cikikik. Eta awe teh nyirihil nyikikik matak kukurayeun matak muringkak bulu taeun. Sanggeus eta makhluk nu goreng patut cicirihilan jep repe belesat hiber norobos sela-sela kenteng suhunan imahna Baau. Makhluk nu pikagilaeun teh salin jenis mindah rupa. Jadi mangrupa hulu anu di bulan ku seuneu belesat. Seuneu hulu teh nyemprung ke arah kidulkeun. Nepi kawangunan imah Mang Jantuk. Hulu nu hurung teh muter di luhureun suhunan imah Mang Jantuk. Kawasna jurig hulu seuneu teh teu bisaeun asup. Sabab di jero imah Mang Jantuk aya Bah Usman anu tiuk dina korsi bari keur munajat zikir ka Gusti anu teu pegat-pegat. Sanajan di mana wae jeung keur kumaha bae hatena tuluy nganteng ka Nu Maha Agung. Mihabe Sigmund tong di jauhan ambuna. Aya jurig warajit jigana anu keur ngadodoho Sigmund incu urang. Cek Bah Usman amanat ka Ambu Elin anu keur nundutan bari angger hihid mah teu leupas tina panyekelna. Ngiplik ngahihidan Jangmud anu jadi incu ka memeutna. Bah Usman kaluar terus ngajanteng di buruan imah. Ngarongkong nyokot bubuk taneuh jeung barangkal nu aya di buruan. Wun seor barangkal jeung kesik teh dibaledogeun ka luhur kenteng. Jurig hulu nu sakitu ngagempur hurungna teh pes pareum cilegedeg ngacirim jadi ririwa anu ngaram bueuk buukna cawiguig. Ririwa ngayangkab turun rek ngalawan ka Bah Usman. Ngan Bah Usman gancang ngudaran sorbana. Sorban dibabukeun ka jurig warajit. Hiu blubet kocea. Jurig warajit ngoceak. Awakna karasa lungse taya tangan pangawasa. Set jurig warajit diulang buukna. Ampun manusia Nyai, ampun cenah cek jurig warajit. Mun nya ampun junggra balik hakan dudungan zia. Tapi lamun teu diakan ulah sambatkan iya si laing bakal dibusnakeun ku dewek zia deuleu jurig ngali lain. Cek Bah Usman mere ancaman ka jurig warajit utusan ti Bah Aok gejul. Ririwa dilesotkeun ku Bah Usman. Belesat sanggeus dilesotkeun eta ririwa nyemprung balik deui ka imah Bah Aok. Jeleng nepi ka hareupeun Bah Aok gancang Bah Aok tumanya. Kumaha Nyai beres? Cek Bah Aok nanya ka makhluk anu dipuhitna. Bah Aok wayahna Bah tibatan kami hancur. Ayeuna Abah ku kami bakal dijieun tumbal. Gap sirah Bah Aok dicakal ku jurig warajit. Beung Bah Aok dicupang diserot getihna. Bah Aok teu bisa walakaya. Akhirna ngan sabaraha detik nyawa Bah Aok kaluar ninggalkeun jasadna. Layon Bah Aok nangkuban naluhur samak pandan. Beungeutna nyuksruk kana parukuyan anu ruhai ku seuneu. Bah Aok binasa. Maotna Bah Aok memang ku syariat mah matak pikawatireun. Beungeutna pinuh ku lebu tina parukuyan. Nu
babantu mulasara ukur dulur barayana wungkul batur salembur nama ukur 4-5an we nu aya oge kitu oge bubuhan tatangga nu da deukeut wungkul ayeuna geus aya kana 5 poen ti saprak maotna bahau tapi kayan lembur Cikalong kawas lembur Narikolot estu sepi jempling kareeseun asal reup sareupna taya jalman wani ngulampreng kaluar ti imah sabab sieun bahasana teh sieun ku bahaok anu sok ngajung jurigan peuting eta kayan lembur Cikalong bener-bener geuman hujan ngaririncik ti sore mula sora anjing bebaung menimating taya eureuna manuk koreak atra di sarada sabaraha kali bebence ngulicer luhur suhunan imah warga Mang Ucen sobat dalitna Mang Jantuk anu kiwari kapapancenan nungguan imah Mang Jantuk geus 5 poe 5 peuting ti saprak Mang Jantuk sakula warga diboyong pindah ku kolotna ku Ba Usman katut ambu elin kananggora tuh nah ieu peuting asa ku geuman-geuman teuing jeung deui apanan hujan tapi nah ieu hawa bet harudang bayung yang kieu ieu teh kitu geurentes hate Mang Ucen bari gek diuk dina kursi nu aya di patengahan imah dina kayaan keur kitu Mang Ucen curinghap celina rancung ngadedengekeun aya sora di pipir imah anu kakaragan kana bilik nu kakarakagan kana bilik jeung sada anu keur ngabebekeun cemped bilik di luar palebah kamar urut Mang Jantuk anu ayeuna masuk dipake enggon sare ku Mang Ucen tuluwe kadenge Mang Ucen jejengkean panasaran rek ngintip dina liang bilik ka palebah sumber datangna sora kerekek kerekek kitu sora nu kadenge ku Mang Ucen barang Mang Ucen noong tina sela-sela liang bilik anu rada carang kebeg Mang Ucen lain deui ngagebegna sabab jelas katempo curingkangna mau nglodaya anu keur ngabebekeun cemped anu keur ngaroeg bilik imah nu ayeuna keur dicicingan ku manehna Mang Ucen awahing ku sieun mau nglodaya asup ka jero imah Mang Ucen eueuh deui pilihan manehna kudu nyumput lamun inyana kaluar ti imah haglumpat tangtu bakal diudag ku mau nglodaya antukna Mang Ucen naek ka luhur para anu poek tur pinuh kurang ngasup awak Mang Ucen meuni norok tok kawas anu kabulusan awahing ku sieun duh buah modar beuding ieu mah aing teh dilebok maung jigana mah aduh pamiarsa sadayana isu keneh di lembur Cikalong geus geunjleung beja pabeja-beja akhirna nyumebar ka unggal lembur nerekab ka mana-mana nu aya di wewengkon kawadanaan Subang Kabupaten Purwakarta zaman harita mah Subang oge da can janten kabupaten cenah di Kabupaten Purwakarta aya maung lodaya anu boga ngaran Sirawun teh geus maehan ingon-ingon warga Cikalong sapi munding doma embe nu araya di jero kandang jeung anu dicarangcang oge loba anu gempar ditandasa ku lodaya Sirawun Mang Ucen anu nyumput di luhur para basa Sirawun keur ngaruksak bilik imahna untung salamet sabab harita teh Sirawun kagerwahkeun ku sora Mang Ucen anu ragrag di luhur para pas ninggang kan luhureun lomari anu loba paparabotan piring baskom
gelas rantang jeung sajabana. Sora brang-breng-brong. Sora brang-breng-brongna para botan dapur anu ngakibatkeun tatangga nu dareukeut jeung imah Mang Jantuk nu ayeuna keur ditungguan ku Mang Ucen pada daratang pada ngajugjug ka imahna Mang Jantuk anu brang-breng-brong. Itu ieu hayang nyaho aya naon sabenerna. Si Rawun akhirna nyumput heula nyalingker di kebon cau anu sapiheuletan jeung lahan Mang Jantuk. Atuh Mang Ucen ngadongengkeun kajadian anu kaalaman tadi. Mang Ucen ngadongengkeun kana kajadian anu kaalaman tadi nepi ka inyana ragrag nobros bilik para terus ninggang kana luhur lomari tur lomarina oge rugrug sapada harita. Tah kitu sabenerna mah nu matak uing ti poporose naik ka luhur para teh awahing sieun diroweg ku Maung Lodaya. Kitu ceuk Mang Ucen mungkas caritaanana. Wah, buah jurig ngirindat euy. Mau anu geus di dalahar dagingna ku urang teh ameureun euy. Ceuk si Kemet tatangga kalereun imah Mang Jantuk. Lah, lain jurig, piraku aya jurig Lodaya ngaruksak bilik imah. Buah baladna atawa anu aya patula patalina jeung nyirindat meureun eta mah. Ceuk Mang Awot bari nyorobako Mang Ucen anu ngajagrag dina luhur amben. Anu ngalobrol di imahna Mang Jantuk parat nepi ka isuk. Bari teu ngeuh yen si Rabun mah tuluy ngagalaksak ka unggal kandang ingon-ingon. Wanci isukna warga kampung Cikalong geger anu baruga ingon-ingon mah hampir saparona gempar pating jolopong. Buah sapi, munding, domba, atau ingon-ingon liana. Rata-rata palebah ti corona aya tapak cakaran kuku Maung. Warga Cikalong jadi yakin yen ingon-ingona paraeh alatan ditekuk atawa disasaak ku Maung. Sanggeus menang katerangan ti Mang Ucen kabeh yakin. Atuh Pak Ucen pada naranggap pangalaman kejadian penting tadi nu kaalaman jeung kasaksian ku dirina. Saderek sadayana saparantosna urang kenging katerangan timbang Ucen. Urang sadayana janten jelas yen ingon-ingon urang teh paraehna ku Maung Lodaya. Urang sebat we ieu Maung teh si Rawun. Sabab asa mustahil upami Maung anu tos diraponan ku putrana Mang Jantuk mah make tiasa hirup deui. Apana dagingna oge parantos dilarecak ku sararea. Tah kumargi kitu tiwangkid ayeuna ka payun urang kedah iatna bilih nu ngaran si Rawun ngasruk deui ka wewengkon urang. Ronda kedah digiatkeun deui upami aya nu mendakan si Rawun kedah enggal-enggal sumping karompok simkuring. Enggal laporan sok sanaos janari tengah wengi oge teu jadi masalah. Kitu ceku Arga. Ceku Arga Dipa dina tengah-tengah riungan di balai desa. Sarengsena pakuwu mere amanat jeung pepeujeuh ka wargana. Mang Ucen jung nangtung bari ngacungkeun leungeunna mere isyarat ka balarea yen inyana aya nu baris ditepikeun. Mangga Mang Ucen, bila anu bade didugikeun mah mangga. Cek juru tulis Sutarya. Mereka sempetan ka Mang Ucen pikeun nepikeun pamaksudanana. Oh, hatur nuhun. Punten. Rupina simkuring mah moal wakat tiasa ngiring ngaronda ieu teh. Margi dina dinten ieu keneh simkuring bade kalembur nanggora. Maksad bade nepangan saderek Jantuk nu ayeuna parantos ngalih ka nanggora. Simkuring bade laporan heula ka anjeunna perkawis embena opat dicangkemos ku si Rawun.
sareng bade ngalaporkeun perkawis paparabotan tina lomarina ancur sadayana gara-gara tiguling katinggang ku sim kuring nya basa sim kuring ragrag ti luhur paratea kitu tah cek Mang Ucen. Atuh geus kitu mah acara sawala desa teh bubar. Mang Ucen langsung miang murukan anggorak rek ngalaporkeun kajadian anu keur meuweuh di lemburna ka sobatna nyaeta Ki Jantuk miwah kula wargana. Tapi karek oge Mang Ucen beralmian na atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.